pamajikan mah ngarep-ngarep bae itu. Oh, coba ayeuna negara likuran. Kan batur mah geus loba kue di imah batur. Ari di urang. Urang mah kantun ngacabrak we kieu di. Batur-batur sararupa bunga coba kalak kieu urang mah sing daraweung kieu teu kararubu sing ngarariung. Ngariung. Ampun aing. Lain ai sampo geus dikulub. Di mana aya sampo? Ora ai. Masa melak sabun tuh. Aduh, ampun si Ijam. Eta tetangga aing yang syurikeun. Alah. Nyata yang syurikeun da tetangga ada nyaun irah melak sapu. Apaan kamari menang meuli ti pasar nu 2 kilo teh naon teh teh sampeun lain. Ih, sampo teh nama jarte. Nah, naon gitu. Tunggu lampel. Jangan sampo cenah. Aduh. Sampo di mana? Paru-paru. Alah. Ngampun jam. Lain dari mana? Lain dari mana bogoh kene ka urang? Ari masalah abdi maaf. Aduh, gede derajat aing juga. Di 100% dika cinta ka Aad. Tok bari meweh atuh. Kan emut waktu kapungkur urang itu. Kumaha? Waktu urang nyen tali percintaan. Aduh. Lain patukeun cincin urang mah. Naon? Tuker kancing. Tuker kancing. Ai cincin anu teu gablek. Lain ai mana ai sare ku urang ai sare dikekepan ku dewek ijam geunah teu. Ih, asak naon mah nya. Beda hawana. Dikekepan ku akang rasaan teh buuman ku. Geuman ku. Aya rai-raina kukur ayeun. Lain eta ari janggot uing meunang nguruning dulu biji deui dikenakeun kana punuk ijam kumaha kalasana. Kalasana teh ieu. Ieu kukur ayeun. Alah, urang tatarucingan je mah. Jadi tatarucingan aja. Sama sore. Heeh. Ceuk kolot baheula jam ieu nya. Kumaha cenah? Papatah kolot baheula ieu. Jadi urang teh ulah sare keur tunu. Ini? Ulah dahar keur lapar. Oh. Maksudna kumaha cing jam sok? Apaan ai sare ulah keur tunu. Heeh. Nya malai sare itu tunu mah tuh. Dahar cenah ulah non? Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar. Ngarek lapar di mana itu? Edak dahar di mana itu lapar mah? Heran ieu teh tadu kumaha sih? Kieu ya jam dengekeun nya ieu. Kewajiban salaki mapatahan ka pamajikan, nya? Nya. Sugan jadi pamatri ati, pamageuh kana galih-galih nu weuning. Sebab naon ari salaki teh pamimpin di maneh gitu. Ari jalu qawamuna ala nisa. Tuh, nya. Nya. Jadi ari lalaki teh pamimpin di laing gitu awewe. Jadi ulah sare keur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh. Ai nu tunuh mah jang gidug. Nya. Nya. Di mana dugna, sareupna teh sekolot baheula mah cenah geuningan ulah sare sareupna sok disabet naon teh geuning? Sabat juri. Kalah. Tah eta sanekala apa sanekala? Sanekala. Heeh. Kalah jengking. Lain. Kalah naon? Kalah naon sih? Kamohim anak sanekala. Naon sih artina sanekala? Oh, teuing da aing kitu nyaho teh gebeza. Tikolot. Oh, tikolot baheula. Heeh. Jadi sareupna teh lain ngandung harti magrib. Nya. Jadi sareupna teh sadugna. Jadi ulah sagolerna, jadi hartina teh ulah sare keur tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kanu kawasa. Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Nya? Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Tah, kitu.